urang sarerea. Pami segeraos diemutan martabat hiji bangsa kumantuk kana seni sareng budayana. Pami budayana parantos aut-autan pasti bakal rusak moral tur akhlak bangsa. Pagelaran seni Sunda wayang golek mangrupikeun salah sawios kaelokan budaya Nusantara ditinggal kalayan anu parantos direka ku para bujangga. Anu tangtos nabaye parantos dibepinding ku silip sindir dihalang ku siloka tur sasmita kalayan disimbutan ku simbol anu tangtu anu parantos diluyukeun sareng jam tur nu ngajamananana dina mangsa kiwari. Kalian panuhun tina mangsa lumangsungna pagelaran wayang golek anu dipirig langsung ku Kidalang Posim Risnandar dipirigan lingkung seni pusaka tumaritis tilu panuhun saena teu kedah janten pamuji kalian awon teu jarah janten panyaci ajakan ulah dugikeun ngajantenkeun ejekan langkung sae urang sasarengan nyiar luang tina wayang etang-etang gambaran kahirupan urang anu gemelar di alam dunya dientengeun dina mangsa nyawang alam anggang anu pinasti bakal kasorang. Kalian dina wengi ieu Kidalang Posim Risnandar dipirigan lingkung seni pusaka tumaritis tilu sejangga bantun hiji carios dina lalakon Astra Jingga Ngadeg Raja. Lalakon enggal atuh. Sakali deui dina wengi ieu Kidalang Posim Risnandar dipirigan lingkung seni pusaka tumaritis tilu sejangga bantun hiji carios dina lalakon Jingga Ngadeg Raja. Kumaha kaparigelan tur kamu tekaranana Kidalang dina mangsa medarkeun ieu carios lalakon wayang sumangga urang sasarengan rupna turombongan sedang haturkeun kawilujengan wilujeng nonton wilujeng nyarengan dugikeun karengsena wilujeng mancen dugi katuntasna.
Apih Deni saha nu badis ngahibur di pangersana ayah nopal kalih ibu tekulan wah wah la 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 dah wah wahai wahai Kawitan bubukan lagu klasik anu asli warisan bojang gaurang nu wajib dipusti-pusti direksa di dama-dama di demen cimat nu mateng bade angkat ka mana cenah pu di demen cimat dina laraga naon cenah pu tontonan dan tuntunan nungkun kana kasayang tobat susut ararai wala karawitan lagu buku dianggo dasar wilujeng tepat tinang atos sabirek deui gerseneng ketut nayaga hatur punten kasadayana pamiarsa aturan wilujeng tepang tobat kasadaya kaum kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan bakal dia liburan ngarakeun duduluran la 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 up 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 wilujeng linggih sepuh wilujeng linggih putri Indonesia tanjarkeun seni pribadi sanes kirang sono enjing teras kataman mini keajungan Jawa Barat aturan wilujeng tepang kasadaya digantun linggih heula sepuh perbios seni budaya sangkan seni budaya urang sami
mumulena Ngiringan kabudayaan seni Sundang anu asli Sunda anu asli seni Sunda anu asli Pak Upas Karma menang bahan katempi bisa nama sakalengku Kumragi sisipu harti Kenapa kelan wayang tatumu Piradai Kersekara katut ayah geningan dipiring kurupi gending lumayan panghibur mana Aloh, aloh, Kang Arbe Sahanu baris nyandangan ngajung seni pangwari mun urang eling wiwitan tang tumong kamalinaan laku sok make aturan sagala redeng ugaran alah apa nanopal saibul hajat nu wajib didama-dama dipi mamat ayah nanopal saibul hajat dipi mamat dipupusti dipi mama depo dipi mama depo puste alah urang endre bumi senis nu gaduh minangka tunggal pangwaris Paulis Dedi Cibatu 3 ayah jalanlah kasaloyoan lagu lampah nu utama saya budi kasasama karena papa tenarima tawih kami kang iman beragama non tukang rebah Allah kurang bendungan jalanlah kasaloyoan sapapait samamanis sing langgam dugi kacagan
korehanan anak-anak siwi jalan kasaluyuan sapapai sama manis aduh sing langgeng dugi kajaga dedongan kumaha wancek korehanan anak siwi inggih punika muka pangrep madhepang kadipurwa yasini ret ret teret deui ayo batur digawe yuba barengan babarengan puting aya namanya waman mantra iya winulan iya sesorot ninggantinang pamutusing tandaning carita sing alaku sing arinka hirup kubur koyonan gotong royong Trak saking punipun dados tandaning carita iya kupung kebang sewa lan tunggal lebet kabeh nyai ngarah jarang hamil tenayu iya katenayu ayu dua anak cukup yayu pada tetes tumeretes kang tinaretesan astaga wiratanu lan patra dimuncang kabanyar sari berjuang pada ngiji wakunan
astaratosipun tangan enggak gangga banyu wira namaipun Kang Linewi tanu mangsi patrakala Ngatala kumulane wonten aksara Jawi ingkang sawidak perkawis kang dipun pinunsal ekah kalawan dasa ekah hartosipun sawiji dasa iku 10 inggih kang yasana para wali salapan ka 10 tunggal hungkue lemu jemara panalaran sugih pangaradina lan bijaksana masing cara ringking masing-masing cara ringking masing-masing pakai kancing yuk batur rempuk dukung sauyunan laksanakan karena program pemerintah sing taraat karena program-program pemerintah teh cu abdi nyalindung ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu dilakna doh kumaha teh aki dalang kalayan nyebat asma ning pangeran laras anu kagungan sifat maha welas tur sifat maha asih ya inggih nuluykeun satur nu kapungkur mapaikeun saritaan anu baheula nu kumaha teh aki dalang tulisan ti para wali rekaan para pujangga dina bab carita pawayangan kumaha carita pawayangan anuna trat ti bihari tuk dugikeun ka kiwari pada ngareka-reka basana laras pada mapantes adeg-adegna pada mapanekeun caritaanana anu luyu jeung zaman tur anu ngajamananana doh eta pisan kulan alus jeung henteu rame jeung henteu gumantung kana boga tanggung jawab nu ngagarapna nya dalang kasebutna laras kulan dina prak-prakanana ki dalang ngagarap carita pawayangan asa wajar kumaha teh cing segesa upama beda garap jeung metana beda basa jeung haleuangna dabongan aya paribasa sok sanajan buuk sarwa hideung aya eta si aku ari kahayang mah kumaha teh sok rajen sewang-sewangan laras kulan nu pentingan hiji kumaha teh aki dalang seni pawayangan tetep nanjeur jejeg panceg nanjeur dina adzen kaluhunganana laras wayang mangrupakeun tongtonan nu nganung tungtunan tungtunan nungtun hirup kumuh babarengan ya inggih gotong royong sauyunan laras dina carita pawayangan tetebih teu nyarioskeun salah jeung bener adil jeung murka eta pisan rugi keur manusia nu kumelendang di alam dunya nu teu apaleun ka dirina beh dituna teu apaleun ka Gustina komo lamun teu apal kana udagan hirupna doh eta pisan kulan nu mantak gerak-gerak gerak kotek tak wayang sakotak cirina nu teu jauh tina wujud anu tangtu teu anggang tinu raga anu nyata anu kakungkung ku kurungan kasangga ku awak katingker upapageran doh eta pisan kulan waruga jatining waluya 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 jatining rahayu rahayu
Rahayu jati ning sampurna sampurna ning maha suci tungkaling kaula Gusti eta pisan kidalang nu mantak geura tuturkeun imam anu tangtu ari imam di dieu nyatana hukum-hukum anjeunna anu kasurat sareng kasirat eta pisan kalayan geura tuturkeun patrun anu tangtu ari patrun teh nyatana rasul anu parantos nyontoan ka urang sararea mila kinaria kang tuturuning satur bebukaning jenarita nyarioskeun di ngawiosaken kawontenan di hiji petapan anu diriung kutangtung gunung rejegna tatangkalan hejo lemuk dangdaunan ya inggih curucorna cai nu harerang dipapaes kumarga satwa manuk gede manuk letik ting keleper tikai kakai mantak endah tur betah keayaan dia petapan ari ieu petapan teh katelah nanya eta petapan sumur halimun cenama anu janten sesepuh dia petapan daya kajaba lintang ti sang pandita anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapadri ku pangareti kakasihipun iyo pandita Sewupani salik dina pring wulung didamparan ku kulit manjangan anu kaleresan dina dangat ayeuna dideuheusan ku ingkang putra sang Nalendra Prabu Gubaraja Kusuma saking negara Parangkubarja pingkalih pati Nusatya kakasihipun pati Gubaraja Sakti ya inggih samia tungkul amareng kelumukane kon jembertala adria ningali pamoro ieu sang pandita doh eta pisan kulan samia pun jajar ya denira kenara sadayana ajrihan ningali pamor ingkang pandita saurenira tan ana panjang singgihi iya singgihing sabda uninga lawa iya sabda iya uninga sauran niratan ana panjang singgihi ya sabda ulun layu dening tokyala bakti nirayat dening asih ya dening asih ya kang asih ora katara ora katara
siwa kang umatur ing maha suci umatur ing maha suci nian siwa kang umatur ing maha suci umatur ing maha suci awit radibaran kadia sang wiku anjari iya sang wiku anjari sahayana hayun sasmita gentur kang pinutur gentrakang sinari tegelis ingkang kapiwarti enggal anu kadsarios ya inggih ngawiyosaken kawontenan di petapan Sumur Halimun sang mahapandita Sewupani anu dinadanget ayeuna kasumpingan putra murid Prabu Gubaraja Kusuma lan Patih Gubaraja Sakti saking negara Parang Gubaraja anu memang dinadanget ieu sang Nalendra ngahaja dedehes kaingkang Rama gesan aya hal anu bade dibadantenkeun ngeunaan kaayaan nagara Parang Gubaraja oke nu aya patula patalina sareng kaayaan diri pribadina kitu kaayaanana lami-lamingan dika ieu sang pandita kedal dateng lisan mekaten pangandikanipun nya dige sepuh mah goh-goh kulana ide anaking anak ama Gubaraja Kusuma oge Gubaraja Sakti anu payus dipika agul kalayan dipika reueus apayun kulana yap kadieu karep lenggahna cu satata sabasa sariksa jeung ama eserkeun eta jojodogna sangkan ieu cacarita teh teu pahaok asep kalayan nyangakeun semah katuran rawuh geuningan ieu anak nu sakieu nyaeta kalungguhanana luar biasa alalajrih teuing ama kasumpingan menak ti daya kasep Kangjeng Rama unyuk sumangga kaula nampi dateng pembage ti salira kalayan ti payun anu kapihatur saja nyangakeun semua pangabakos kaunyuk salira mugia katampi kudu dampal panangan salira ama Allah nu ditarima menak asaku tetegeun ama baris kasumpingan hidup di puseur dayeuh nagara Parang Gubaraja wilujeng tepang ama tekenah kalalangkungan ama nyarios kitu aya wajar
nya eta kulan salira ulah asa-asa eka kaula da salira teh kajenting kumaha oge irama kaula guru kaula semaheun kaula pujaeun kaula dama-damaan kaula ama ditampi semah kaula ama ditampi pisan asep puja stuti mukula tanpa dining tangan lorok kiwa lantengan simpen pulung ati pun dehing mastaka tah eta kulan kalayan untuk disimpen di handap-handap disimpen di luhur dina embun-embunan dihandap dina pangkonan tah kulan dicatat dina ati sanubari dicangcang disapucuk ing rikma nu moal keuna ku waging siri hatur nuhun ama oke kalina teh eta kumaha Raden bilibisina kaula elengah kirang tatarbuh basa panata cologo sareng sajabina paralun maklum nu kasuh nu ninggalin di pamri jemara hampuran di katedai urang siling maklum jeung ama daai perkara kasalahan mantep payus mungu di ratu teu layak mungu di menak teu geuning mungu di pamimpin tah eta salah jeung bener geus ilaharna pina damel ama sanaos ti kaula oge pun ku barja sakti sami langkung ti payun sijanyangakeun semah pangabaktos kaunyuk pangersa rama guru dina danget ayeuna mugia katampi semah kaula nuhun ku barja sakti oge kaunyuk Gusti Prabu ditarima ye diterima kalihipun perkawis pilih kirang tata titi duduga peryoga celokok paralun maklum nu kasuhun meninggal nu di pamri jemar hampura nu kateda tilur saosa pramut tiada sebas dampal tigigirna sifat kulit mugia kersa jeung rama guru oge Gusti Prabu ngahapunten ka kaula urang silih lobarkeun kasalahan urang silih hampura jeung ama urang silih hapunten jeung Akang Yi timbalan oge saya nama mangga gerawak cabalakakeun pamaksadan Gusti Prabu dina danget ayeuna urang dedeheusna ka ieu petapan teh saya nama kedakeun we ulah bade di dinding kelir sindang kalawan siloka iya kedeung ye ulah waka kurung gusu nu penting urang asal nyusun seureuh nya bener nu penting urang asal salse dina ieu cacarita bener pinu damel kasep memang ama dina waktu ayeuna kacida ruas anu luar biasa tah eta ngan karawas ama ieu teh campur bingah ku ayana geuning nu jadi anak murid ama dina waktu ayeuna kersa rurumpaheun ka ieu petapan anu sakieu putrak patrekna teu masihan ibarat tanggal heula jadi oge hidup sasatrek dedeheusna ka dieu ka ama teh geuning teu masihan iberti anggalna taya beja ti tadina nya meureun lamun aya beja ti awal mah meureun ama teh tatahar heula ama teu kedah ngarepotkeun deui nyabut suweg atuh meureun meureun ama teh nyabut suweg sepan sampo wae mah meureun disayogikeun kanggo ngajamu menak ti dayu teu kedah ngarepotkeun ama oge koha sakitu kaula nyangakeun ieu sabda panglayan oge narima kaula saraku mulih disalira dina danget ayeuna rumaos atah anjang ka salira mung dina danget ieu oge kaula teh sasat ngaluangkeun waktu palai menakan salira memang sono nu kacida luar biasa naik sono salares nama lawas tilawas angjeng rama kaula nuhun ku diangkena ku hidup aya kainget oge ka ama-ama mah geus luar biasa bungahna mung hapunten kaula teu
cacanakan ka dia ama kumargi rasi kumargi rusuh ih teu diharapkeun jingjing bawa na kolot mah kudatangna anak ka dieu deus ka kolot geus mangrupakeun hiji kabagjaan anu luar biasa gedena sokomo ayeuna ama ningal nu jadi anak da apal proses hidup di awal dina nalika can kapeto janten pangagung di negara Paranggubarjah teh sasat hidup teh ngaliwatan hese capek susah payah pahit ketir lara jeung tunggara di dieu sasat ngelmu dia petapan sumur halimun perjuangan ku kauletan hidup ku karajinan hidup ngelmu di dieu geuning ayeuna hasilna geus ngajadi buah hidup jeneng raja di negara Paranggubarjah eta dangdanan oge geuning meuni jauh lamun diimbangkeun baheula jeung ayeuna mah baheula mah eta tangtungan hidup darada kumul nya hideung nya begeng ayeuna mah montok atuh buuk jugrug dangdanan ge teu pararuguh baheula mah hidup teh sasat keur ngelmu keneh di dieu keur metapan keneh di dieu mah cumpang camping pandangdanan oge tapi ayeuna geuning hidup ku dikerasakeunana kudu maha kawasa jeneng raja amuing luar biasa bedana eta raksukan nepikeun ka harurung harerang kitu hurung mansur herang gumebiar oge dina waktu ayeuna ama teh sasatna kacida bagja kabagjaan ama dina waktu ayeuna ningali nu jadi murid aya kamajuan lamun dibandingkeun jeung gedena gunung Himalaya mah masih keneh gede kabagja ama kaset bino damel ama bino damel ngobrol apa geuningan hidup sasat daek ngulik pangarti ti leutik ngotek tak pangabisa ti bubudak nungtut pangawaruh ti lelembut teh geuning ayeuna hasilna jawabanana ti malan ama ngan ama mah dina waktu ayeuna ngenek mi HP we kanu jadi anak cing kahade cing taliti jeung gumati eta mawa kalungguhan mawa kapangkatan teh da eta teh sabenerna mah hiji amanah anu kudu nyanya dijalankeun ku hidup Kasep Gubarjah Kusuma pino damel ama pino damel memang eta pisan anu diperyokeun nyaeta ku putra panjenengan ama pangna putra panjenengan dumongkap ka dieu dedeheus ka dieu teh salaresna mah ngaluangkeun waktos palai aya koreksi ti salira palai kamandang ti salira aya masukan yen kaula jeneng raja di negara Paranggubarjah teh sok inggis ku bisi rempan kekayaan tibang ukur jadi omong batur tibang ukur jadi tongtonan batur teu bisa mimpin negara nu sanjana eta kaula nun kaula nyuhunkeun solusi dina danget ayeuna da memang geuningan mimpin nagara teh kalintang pisan abotna apa beratna tuh bujeng hingga ka mimpin nagara mimpin panayagan dalah mimpin panayagan oge nu sakirudetna geuning ama pangburungna saya nu bader mah ongko we noyon rupi-rupi geuningan karakter jalmi teh mah keur neuleuman karakter jalma teh geuningan karasana mah ayeuna ku ngalaman kaula jadi pangagung rupi-rupi kahayangna rupi-rupi nyaeta
sasatras golongan jeung sagala rupa endana geus kateuleman ku kaula dina waktu ayeuna sasarangan sareng Raka Prabu salaku pati di negara Parangubarja. Ulah kaget jeung ulah aneh kasep da sagala rupana oge ieu anu kaalaman jeung anu keur disorang ku hidup teh ieu mangrupakeun romantika kahirupan di alam dunya. Anu memang hidup dina waktu ieu teh ama sasatna bagja pisan. Hidup rek menta kamanang ka dieu ka ama rek menta solusi kumaha carana sangkan ieu mimpin nagara Paranggubarja teh aya dina kamakmuran, aya dina kamajuan, aya dina kamajuan alus. Emang pamimpin mah kudu kitu. Jadi istilahna ulah rek mawa karab sorangan, ulah neutreg tetep saran jeung kritikan mah urang teh tetep kudu menta ti sasama meureun ama teh kieu-kieu oge ku hidup teh pangna hidup torojolna datang ka dia teh ama teh dianggap salaku penasehat ku hidup. Iya pino damel abah eta pisan da salaresna mah ti kapungkur oge salira ti ku kaula diajak ka karaton diangkir dengan alim wae ku putra pingkeun dijantenkeun penasehat pribadi raja. Ih ama mah da kusak ieu geus kakolotanana da seueur kene nu leuwih pinter nu leuwih bijak ti ama nu leuwih umurna nu leuwih ngora ti ama loba kasep. Yah kumaha ama sangkan kaula dina waktu ayeuna mimpin nagara di Paranggubarja kaula teh hayang sasatna para ratu mika yungyun para menak mika serap dengan mika dedeh kolot ngesto budak era amma. Kaula yang jadi raja di negara Paranggubarja salawasna apa mun bisa maulah nepikeun ka ieu kalungguhan kaula teh bisa digantian kuno sejen hayang tetep langgeng kaula hayang tetep sararea raja-raja nu aya di saampar alam dunia ieu mika ajrih mika hormat ka kaula. Deuh kasep ngan ama marek amanatur pepeje ka hidup teu kade hidup ulah kakonengan teuing ulah kaberating kudunya ku pangkat ulah berat teuing ku kalungguhan tapi cing inget hidup dina kahirupan ieu teh kudu saimbang kasep kudu balan naon sababna da urang hirup di alam dunya teh moal megara kawas oray. Yakin orang teh umur bakal dituntut ku waktu raga bakal dialaan ku mangsa diri bakal diciwitan ku wanci cek ama tadi ieu kalungguhan jeung kapangkatan teh pake jalan keur ngabdi ka Gusti ibadah ka sasama sabab ieu kalungguhan anu ayeuna keur dicangking ku hidup teh ieu samata-mata mangrupakeun hiji musibah cek ama musibah kumaha ama ih musibah da sabab ngemban amanah nyaeta pikeun ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara teh sasat ieu teh tanggung jawab anu sapinuna dah hidup salah weh dina yang ngemban amanat tangtu bakal cilaka nama ieu teh kasararea timalan ama nu mantak di dieu nu ngaranna hiji pamimpin teh geuningan ku sepuh kapungkur parantos dienas parantos dicoret hiji sifatna pamimpin teh urang kudu bisa ngapung nu kadua urang kudu bisa napak sancang nu katilu urang kudu bisa nerus bumi
ai bisa ngapung teh ama kudu bisa kekeleperan kawas manuk lain gitu hartina urang kudu bisa ngapung teh sasat kudu ngabogaan cita-cita anu luhung kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur nu leuwih jembar sabab lamun pamingpin nyaeta kahayang jeung cita-cita nanti jembar jeung teu luhung sasat otakna henteu encer yakin bakal beunang dipalinteran ku sahanapeun. Jadi kebijakan jeung kaputusan hidup teh kudu bisa diterima ku balarea. Bener eta. Jeung eta kaputusan teh sasat kudu saklek. Bener. Jadi ulah nepikeun ka hidup geus nyieun hiji kaputusan teh hiji oge ulah aya nu wani tah nentang ka hidup. Uluhungna pangaweruh ku jemarna pangabisa hidup. Timbalan ama dupi pemimpin kada tiasa nerus bumi ai nerus bumi teh hartina urang lain ngaliang kawas kasir atawa kawas belut tapi urang teh kudu bisa neleman kana kahayang rahayat sakabeh kahayang hate rakyat nu aya di negara Paranggubarjah teh pan beraneka ragam kasep bener eta. Sabab di negara Paranggubarjah mah beraneka ragam ras golongan budaya jeung agama didinya hidup kudu bisa ngamanunggal keunana kudu bisa meresatu keunana tina beda-beda ras tina beda-beda golongan tina beda-beda keyakinan tapi tetep urang kudu bisa ngahiji kudu bisa ngamuara dina rasa pina damel amae dupi pemimpin anu kedah tiasa ngapak sancang pamimpin nu kedah tiasa ngapak sancang ti kumaha mah tah ai pamimpin anu kudu bisa ngapak sancang hartina lain pamimpin anu kawas engkang-engkang bisa lempang di luhur cai lain eta tapi urang teh kudu bisa napak di sakabeh golongan ulah aya pemilih sistem ulah ngabeda-beda kanyaah nyieun kebijakan jeung kaputusan teh ulah dengdek topi tapi kudu walatra aya paribasa kanu beunghar urang kudu nyaah ku beungharna kanu bodoh kudu nyaah kanu barodona kanu pinter kudu nyaah kanu palinterna lamun urang geus bisa ngajalankeun eta mudah-mudahan hidup salamina bakal dipika ajrih salawasna bakal dipunjung dipuja didama-dama bakal dipikareus ku balarea kadang-kadang di mana mangsa masa hidup rek beak oge rahaja teh bakal menta hayang dipingpin deui ku ieu pasti kitu bener bakal nagih ari bener manya da aya kahirupan di alam dunya maka siap gumantung kana amal perbuatan urang gumantung kana pepelakan meureun urang loba pepelakan hade hasilna oge bakal hade ka diri urang lamun urang sering ngalakukeun tindakan anu goreng mah meureun boro-boro lana anjeun saperiode atawa 2 periode kadang-kadang di tengah jabatan ge anjeun teh bakal loba nu naluar terus pino damel ama ngunduk atuh bakal loba nu ngeuneup-ngeuneup sasat anjeun bisa wae ngajalankeun kebijakan yakin ari kajalma mah tiap-tiap loba nu mikaresep moal anggang tinu mika ngewa keun ieu tinu resep lebah tinu ngewa mah kade kasalahan saeutik oge bakal diicip-icip kasep kasalahan saeutik bakal digede-gede komo pangagung mah patula patali deui jeung lawan politik wah rudet di guaran tak kesalahan teh bener di Korea bakal dikorehan komo ayeuna mah da zaman media deuleu zaman canggih babari pisan deuleu nyebar luaskeun kagorengan pangagung nyebar luaskeun kagorengan batur teh sabab media mah bisa wae ngangkatkeun bisa wae ngadedetkeun lamun kurang-kurangna urang
nyeta jejeg panceg nyekel dina hiji tindakan mah media teh apaan manehna mah sanajan anu salah bisa di naon dibenerkeun anu bener bisa disasalah Dawuh timalan ama tak kitu mangkana kade hidup ama mau ulah nepikeun ka kajadian murid ama cenah meureun Gubarja Kusuma raja di negara Paranggubarja can oge tutug jadi pangagung di tengah-tengah geus dieuneuk-euneuk ku batur gara-gara kasus ulah nepikeun ka kitu ama teu hayang ama teu ridho putra murid ama sasat nepikeun ka teu bisa ngajalankeun kalungguhan salaku raja hidup di talwar di tengah jalan ku ayana hidup salah dina nyieun tindakan ama teu hayang ulah ngaku guru ulah ngaku kolot mun hidup nepikeun ka eta ragrag ku akhlak labuh ku laku salahnya nyieun kebijakan kasep pinoda melama diestokeun kaula nu rama guru mudah-mudahan non rupi hal patwa sinareng nyaeta wawadi tirama guru sing janten jimat parepet cahya nur cahya salalamina kanggo kaula nuhun aya katarima mah ngan hampura bisi ieu ama salah cacarita ti caletotnya omongan heuda ngaranna oge jalma tadi geus dibahas tengancik dina hiji martabat meureun mun keur bener ama teh ningangkeun kabeneran nya salah mah meureun ama teh ningangkeun kasalahan sepino damel ama aya deui anu leuwih pokok salarasna anu sejadi uningakeun ka salira ama anu bade dibalakakeun ama ngeunaan naon kasep ngeunaan kaayaan pribadi kaula ama saleresna mah kaula teh pangna jauh di jugjug anggang di teang dedeheus ka salira ka dieu aya hal anu leuwih pokok aya hal anu leuwih penting anu rek didugikeun ka salira ama naon hal anu leuwih pokok nu bakal dibalakakeun ka ama ngeunaan kaayaan kaula dina waktu ieu ama kaayaan pribadi kaula memang kaula jadi raja di Paranggubarja ieu sasat kaula teh geus bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah puncir leut loba duit rea keton ama harta kekayaan kaula geus teu ka etang wilanganana tapi tetep geuning nu ngaranna dunya mah eueuh puasna ama eueuh tungtungna ama ngan ieu nu aya patula patilena jeung batin kaula ama yen kaula dina mangsa ayeuna kaula teh keur katarikat aji ka pati-pati kapentang asmara cinta ku hiji wanuja sabab pamajikan kaula nu aya di nagara anu 40 punjul hiji kabeh ama hamba rasana bojo kaula anu 40 punjul hiji lamun di bawah sarena teh kaula asa sare jeung hansip eueuh pisan kasugamaan ama saya pisan kaduriatanana menenana ieu duriat anu can laksana kanu geulis ama kaula teh keur ka genam ku hiji wanuja eta wanuja teh
anu memang teu sidikna teu penting ka impi-impi ti beurang sok kabayangkeun ama kadang-kadang kaula lamun lumpat ke tempat sarengan ukur guguling nu digugulung dipake tilam kaeling mun ti peuting kaula teu nyari mun ti barang kaula sudah kana dahar aman. Iya kaula dina waktu ayeuna rek nyuhunkeun izin kalawan ridho ti salira yen kaula teu hoyong garawan deui mah kaeta wanoja nu kapicang cam saban waktu iya Batang hang selaksana meningge ini sorangan kumaha ama kinten ngaridoan atau teu ka putra sangkan ngawayuh deui ama coba eta ridho henteu deuleu rival ulahnya Pak nepi kaki ya anak-anakan anu kur kapi gandrung mah luar biasa nepikeun kata ya kaisin kapi gandrung kudu digelung nya ai hidup nerejal maksa mah da amama da eta mah balik deui ka diri hidup kasep balik deui ka pribadinya eda hidup mah wajar emang nengge wenang salaku raja yakin geus mampu ngan kira-kira ieu teh bakal ngaganggu moal kana kelungguhan hidup lamun sakira-kira da bakal ngaruksak kana jabatan cek ama memening entong bener geus we gugulung we 40 hiji atuh gugulung we nu 40 punyul hiji ngan ayeuna ama hayang apal eta wanoja teh wanoja ti mana istri-istri ti mendi cing bejakeun ka mah saha ngaranna teh Dewi Subadra ama Dewi Subadra urang mana urang Nagara Amarta di wewengkonna Madukara ngan hanyakan eta Dewi Subadra sasat geus aya nu mihukum ama geus bogaeuna salaki tapi ieu duriat kaula kanu geulis Dewi Subadra mun kaula teu ngalaksana leuwih hade kaula pae ngabale bangke ngajampana jadi boga sabab nu geulis Dewi Subadra lucu taya nu nuruban legeulis taya babandinganana adu alayeun eta Dewi Subadra teh nyaeta garwa Nadipati Arjuna putra penengah Pandawa urang Nagara Amarata murid salira keneh ama tapi ieu duriat anu tetap masket dina hate teu bisa dipangpalerkeun ama diri ngambang ka badang ngajamparing kumanehna diri nguyung ka mana ngalang-layung kumanehna ka mana atuh neanganana metik asihna
sareret jeung saliwat mawati belat sesahilapna hujan girimis murubut masehan dami rembayana cetangis sumegruk ate ngalengis seseiteun sok sieun kawas nu geus mitineng ti barang panggingan ukur mawa kasedih ku harian anjan dipisanding dengan sanajan hati letih mata mikeun nu akhirana kabungah ganti ku bingung duh gering nang tuok ngalang layu ama kaulah hayang laksana kana Subadra pamajikanana Arjuna ama kumaha ama ridon teu ama Widian putra ama wayahna ridwan kusalirupul mijar meneng lara menenge Gusti petengati mijar meneng-meneng lara menenge Gusti petengate nira Gusti petengate nira lira kalimpudan mega podara aworelan mega putih siwala salin sumabda ieu sang pandita Seupani sakedapan ngahuleng ngarah ka meneng ngolohok ngemang kadu ungu pingkang sawaran ieu sang Nalendra ari margi tetebih tina sangkian tangang tina sangkaan sing oreng kieu jadi na cita-cita sang Nalendra gotong royong babareng liru sulintang damar sewu kanginan kaget midangus kasauran sang Nalendra ngandi kae Ubaraja kusuma ieu bibir ama can oge tuus mere wawadi cek ama tadi naon kade jadi pangagung teh deuleu lamun kurang-kurangna salah nyieun naon kurang teteg nyieun hiji kabijakan di mana urang nyimpang ieu bakal nyelakakeun ka urang jeung bakal nyelakakeun ka rahayat. Nah omongan ama nu tadi teh teu kacatet dina hate kumaha da cinta ama tapi panyakiteun ajan bogo oge
nu lengoh keneh balatak Randa loba. rek randa rek parawan komo hidup pada raja loba duit rek sinden sugan nulung nu lengoh keneh aya neng Arif piraku kaulah kudu main anggar ama piraku jeruk makan jeruk lan ya lamun hidup mika hayang ka Dewi Subadra nyaeta pamajikanana Arjuna dipenta kamandang ama masalah ridho jeung henteu terus terang ama teu ridho Teu nya tujuan. ama teu purun ama teu satuju sabab ieu bakal ngabalukarkeun pipanyakiteun kabalarian bisa-bisa anjeun bakal runtuh takalungguhan bakal ngajeblak kita tahta kerajaan anjeun sabab ieu anjeun teh lain nyeun penyakit leutik tapi nyeun penyakit gede Geus ngarempag atuh. geus garempang tapi da hayang ama wayana widian ulah ubarja kusuma ulah sing nyaah kana kalungguhan sing nyaah kana kerajaan hidup sing nyaah kana diri menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak hidup hayang jadi raja kari-kari kagoda ku hal nu kitu nah atuh seueuh eta nu 40 punjul hiji Can jajan eta teh. da awewe mah nek nu geulis rek nu petot ge kitu keneh da eueuh nu kagigir eueuh Malang lu kagigir heuh. eueuh nu malang kagigir deuleu ku barja kusuma tapi da kumaha kaula teh cinta teu ama teu satuju Ulah ngagugulung cinta dibahayaeun mah tuh. ulah ngagugulung cinta ai kira-kira pibahayaeun mah komo ieu Subadra deuleu anjeun bakal adu hareupan jeung pangagung amarta khususna jeung Arjuna apal sorangan nyaeta hukum anu ditangtukeun di amarta kumaha anjeun sarua jeung rek nungtun Raja Wisuna bakal dengar cadas anjeun pokona kaula geus siap rasikona Wani tidak gorna sih. kaula geus wani tidak gorna ama piraanan si Arjuna ku kaula lamun Subadra teh dibasrahkeun bakal dibaheum ku kaula emangna si Arjuna teh beuneur Atawa kopi. Atawa kopi dibaheum. heueuh Arjuna mah jelema nang giceupna sabedug sakali ulah dianggap remeh tapi Arjuna teh boga lanceuk Arya Bratasena Yudhistira Nakula Sadewa adina can para lurah tamtamana anak-anakna Gatot Kaca Antarjajah Katawang kuat kabeh Abimanyu tosieun kaula ama moal pati-pati kaula wani nyabak seuneu lamun teu luas panasna pokona putra dina waktu ayeuna menta ridho menta izin ti salira kaula hayang nikah jeung Subadra teu sudi aing moal izinan ama moal arek diizinan moal ama putra moal ku Barja Kusuma lamun amat tengah ngijinan ka putra kaula mau arek nyumbang ka dieu ka pasantren ieu ku kaula bakal ditutup ama ieu padepokan ku kaula moal dibangun malah mah anu geus kakirim ka dieu oge anu geus ditransferkeun ku kaula arek dicabut deui arek ditarik deui ama pek deuleu mun latihan mau dibere rokok ama kumasia teu paduli aing teu gila ku dunya deuleu
Kahasem-hasem sungut aing tadi mau patahan leuh. Kacebrik-cebrik bibir aing moal di waro mah. Siga nu heueuh datang minta kamandang. Minta wawadi teu nu jadi guru. Minta masukan teu nu jadi guru. Encan oge laas jam-jaman karek memenitan kene geus rek luas ngalanggar sia. Pokona kajen teuing ama dina waktu ayeuna nyaram ka putra marek maksa Subadra rek dikawin si Arjuna lamun teu dipikeun rek dipaehan ku kaula ulu coba sia eta hatena teh geus kapoekan teh ieu meureunana anu geus kapoekan hatena kalimpudan ku iblis teh sigana ieu meureunana ieu sekutu Firaun teh ubarja kusuma kade anjeun teh kudu bisa ngabedakeun yen dina diri teh aya budi pamilih rasa jeung perasaan pake rasa ubarja kusuma anjeun ulah rek ngiblat ka iblis pake rasa kamanusiaan pake ilmu kapangeranan deuleu karasulan teh bawa tuh karasulan teh nyaeta bawa ulah tiba ukur sesempet dina ucapan wungkul tapi kudu tobros jeung gawe eta teh larangan anu dilarang ku agama dilarang ku nagara lamun anjeun dek ngalaksanakeun jalan anu eta teu paduli ama nu penting kaula laksana ka Subada lamun rek maksa sia ku aing diputuskeun jadi murid nya dicoret ulah hayang jadi murid kaula deuleu ama rek tega ka kaula dicoret jadi anak buah siaku kaula hapus eta ngaran Panau lah make ngaran kula deh teu sudi eta papanjanganna tong make ngaran kaula Sewu Pani teu hayang aing boga murid murka teu hayang kaula boga murid durjana model anjeun ulu celak ya kalau keserang-serang kecap bawah nuhun aki-aki dasar aki-aki 7 mulut teu apal dicedok dasar aki-aki bowek hak kaula ayeuna ditek-tek bari anggeus dipecat jadi murid teu naon da kaula mah jadi raja geus beunghar eukeur ae pinter geus kaula ayeuna jeung kaula ayeuna teu butuh ngelulungkut aki-aki nu geus reyon aki-aki geus bautaneuh geus ilang hubungan murid jeung guru jadi anjeun geus teu ngaku murid ka kaula teu sudi aing boga murid ka was kitu patut nyingkah sia tieu tempat deuleu kubarja sakti kaula nunu kaula Gusti hayo urang nyingkah tieu tempat nya loba tumbilan ini ara teu kaula lila aya dieu petapan asa merang hawana loba tumila deuleu iyah diterima ku kaula dina waktu ayeuna geus eueuh hubungan naon-naon deuleu ayo atih nyingkah dina waktu ayeuna teu sudi aing cicing di dia kumaha anjeun gubarja sakti aduh paralun malum nu kasuhun rama guru kaula ulah disakompet daun keunda kaula ngomong ukur bawahan da eta mah da kepala Gusti Prabu ai kaula mah da aing teu ngadukung kumaha kaula teh lebar ku kalungguhan ari ngadukung da memang itirasikona teh pipanyakiteun Patih hayu mantok ulang ngajedog wae di dinya ulah tamu ku wae di dinya kurang ajar ayo syarek ngilu jeung rombongan kaula apa moal
ulang ngejedok jeung aki-aki bau tanah. Ayo buru-buru sia tinggalkeun aki-aki teh kubureun mah buru pati. Para alun pangarsa kaula teh kumaha da masih kene seueur tanggung jawab nu kedah direngsekeun di negara Paranggubarja. Anu wayahna we salira mah sing aya tinimang ka kaula nek mihak ka ditu sia. Rek mihak ka nu beunghar heug teu naon sing bisa mawana we deuleuh sia. Nek kumaha-kumaha ge tuturkeun dunungan itu nu anyar deuleuh. Rumasa da emang deui kaula mah geus lawas geus heubeul. Panggungan geus jarang deuleuh. Sok we tuturkeun ka ditu nu loba acarana usia deuleuh. Beres. Ayo we nu keur di luhur rek dituturkeun ku anjeun mah deuleuh. Beres. Dugikeun ka kitu sinisna salira. Rampung dawuh tutas panganika katiga pantun pinara pamit kaula guru. Jik nyingkah dia depan. Paralun kaula paralun. Wah. Dah. Wah.